Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng patepang deui sari simkuring Nazila Desa Sabila. Dina warta anu badi baris kapidangkeun ayeuna nyaeta aksi parampokan dina kantor jasa pengayaan tiket pesawat. Aksi parampokan di kantor jasa pengayaan tiket pesawat di Jalan Buah Batu nomor 24 eta nembe diuninya ku salah sahiji pegawai kantor. Kira-kira tabu 7 leuwih 45 menit. Dina waktu eta, pantau kantor teh parantos dina kayaan kabuka sareng ngegembokna anu geus diruksak. Tilu komputer anu isina teh data-data nu meser tiket sareng penerbangan pesawat tos leungit. Akibat di kejadian eta, tim penyidik TKP di Polresta Bandung Tengah langsung ke tempat kejadian. Diperkirakeun aksi eta teh dilakukan dinten wengi ku cara ngaruksak besi sareng gembok. Palaku oge sateacana ngaruksak internet di luar kantor sangkan leuwih gampang ngalakukeun eta kajahatan. Nepi ka ayeuna, patugas teu acan uninga kana motif sareng tujuan parampokan eta. Kulantaran keur disalidik ku Polresta Bandung Tengah. Nah pamirsa, jika sakitu wae warta singkat sim kuring anu tiasa didudungikeun, hapunten bilih aya kalepatan sareng kahilapan tina cariyosan ti sim kuring baris amit mundur amit mungkur, hapunten anu kasuhun bilih aya basa anu teu luyu sareng undang kusukna. Bilih luhur saur bade dicarek rumaos sanes alena. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.